Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha, daramang sadayana. Alhamdulillah, hatur nuhun pamidaramang mah. Tekaraos dinten ayeuna pendak deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna dina pangajaran Sunda bade ngabahas materi ngeunaan rarangken tengah ar jeung kalimah pananya. Rarangken tengah pek ku hidep regepkeun basa poe Jumaah danu jeung babaturanana barudak lalaki wungkul baralik di sakola teh henteu langsung ka arimah tapi ngadon ngarojai heula di Rengganis. Poe Sabtu isukna danu teu bisa indit ka sakola lantaran ngarasa lalungse lalieur sarta sarebel. Dina paragraf nu tadi ku Nenden di aos aya kecap-kecap barudak, baralik, arimah, ngarojai, lalungse, lalieur jeung sarebel. Dina eta paragraf teh. Tah, kecap-kecap nu tadi disebutkeun nu di garis handapan eta teh mangrupa kecap-kecap rundayan anu ngandung rarangken tengah ar. Kecap-kecap rundayan anu di luhur eta saenggeus engangna dirucat bisa dititenan. Eta nu kahiji barudak. Kecap asalna budak rarangken tengahna ar. Baralik kecap asalna balik ditambah rarangken tengah ar jadi baralik. Arimah oge kitu. Kecap asalna imah ditambah ar jadi arimah. Rarangken tengah teh naon? Rarangken tengah nyaeta rarangken anu diselapkeun kana wangun dasar kecapna. Pami dina bahasa Indonesia mah rarangken teh sami sareng imbuhan. Nyaeta bentuk lain yang ditambahkan ke dalam kata dasar sehingga menghasilkan kata turunan. Tah rarangken ieu teh imbuhan pami dina bahasa Indonesia mah atanapi sisipan anu ayana di tengah-tengah. Tah rarangken tengah dina bahasa Sunda teh aya 3 nyaeta ar, jeung in. Tapi nu dinten ayeuna bade dibahas nyaeta khusus ngeunaan rarangken tengah ar. Rarangken tengah ar teh mibanda alomorf. Alomorf teh naon? Perubahan bunyi. Tinu ar tiasa jadi al, tiasa tetep ar, tiasa robah jadi ra. Nu kahiji rarangken tengah ar robah jadi al. Upamana nu kahiji lamun wangun dasar, lamun kecap dasarna, kata dasarna dimimitian ku konsonan anu huruf L. Contohna lieur tambah ar jadi lalieur. Jika contoh di nu tadi paragraf tadi. Leuleus tambah ar jadi laleuleus, arna jadi al. Anu kadua wangun dasarna ditungtungan ku konsonan R. Ya. Jadi lamun aya kecap dasar, wangun dasar, kata dasar nu di akhiran ku R eta ditambah ar jadi robah. Henteu ar deui tapi al. Contoh bager tambah ar jadi balager. Jadi sanes barager tapi balager. Terus nu kadua contohna pinter ditambah ar jadi palinter. Anu katilu rarangken tengah ar teh bakal robah jadi al lamun wangun dasarna mibanda engang nu ngandung konsonan gabung atau klaster. Nyaeta gabungan tinu huruf B jeung R, PR, CR, KR, PR, JR jeung DR. Contohna kempreng tambah ar jadi kalempreng. Terus gombrang tambah ar jadi galombrang. Tah eta lamun ar robah jadi al. Nu saterasna rarangken tengah ar tetep jadi ar. Upama wangun dasarna dimimitian ku huruf vokal. Nyata huruf A, E, I, O, jeung U. Terus rarangken tengah ar oge tetep jadi ar. Upama wangun dasarna awalna konsonan B, C, D, G jeung saterusna. Contona
asup. Eta kecap dasarna, wangun dasarna tambah ar jadi arasup, angger arasup. Ulin tambah ar jadi arulin. Balik tambah ar jadi baralik. Gelut tambah ar jadi garelut. Ngojai tambah ar jadi ngarojai. Terus sebel tambah ar jadi sarebel. Tah eta mah angger jadi ar. Nu salajengna rarangken tengah ar robah jadi ra. Lamun kumaha robah jadi ra na teh upama wangun dasarna atau kecap asalna ngan saengang sarta dimimitian ku konsonan. Contohna cleng tambah ar jadi racleng. Ngaracleng tah hidup sok ngadangunya. Terus beng tambah ar jadi rabeng. Jadi emut rarangken tengah ar teh bisa robah nya sorana jadi al tetep ar ejeng jadi ra kutilu kaayaan tadi. Tah ayeuna naon Bu guna fungsi ejeng hartina tina rarangken tengah ar teh? Tah barudak rarangken tengah ar teh miboga guna fungsi ejeng hartina anu kahiji. Ieu aya contona barudak keur arulin di buruan. Rarangken tengah ar dina kecap barudak teh ngawangun kecap barang anu artina loba. Lamun budak hiji, lamun barudak berarti loba. Budak nu kadua. Ieu contoh kalimatna nu rek rapat teh geuning can daratang. Rarangken tengah ar dina kecap daratang gunana ngawangun kecap pagawean. Pamijina basa Indonesia mah jadi kalimah aktif nu hartina loba nu ngalakukeun. Contoh sejena baralik, arulin, dalahar, sarare. Nu katilu. Contoh kalimahna meh kabeh nu datang ka dieu nalaksir ka Neng Eulis. Rarangken ar dina kecap nalaksir gunana ngawangun kecap pagawean. Sami nya nu tadi aktif teh loba nu ngalakukeun atau kana. Nyata nyariwit, contona nyariwit, nyarium. Terus nomor 4. Contoh kalimatna abi mah nuju rarepot, nu mawi moal tiasa dongkap tah. Dina rarangken ar dina kecap rarepot teh ngawangun kecap sifat anu artina aya dina kaayaan terus-terusan maksudna aya dina kaayaan repot riweuh jadi teu tiasa dongkap. Contoh sajana nyareri, rarieut, laleuleus. Nu terakhir rarangken tengah ar nya di dieu dina kalimah contohna jadi jatiluhur mah lauk teh paraeh kabeh. Gunana teh keur ngawangun kecap sifat nu artina loba dina kaayaan. Jadi lauk teh loba dina kaayaan paeh di jatiluhur. Contoh sajana baruruk, garoreng, garede jeung parait. Sapertos kitu barudak anu rarangken tengah ar. Ayeuna diteraskeun deui kana materi kalimah pananya. Sami sareng dina bahasa Indonesia, dina bahasa Sunda oge aya nu namina kalimah pananya. Naon cenah Bu ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya teh nyaeta kalimah anu fungsi utamana pikeun nanyakeun. Nanyakeun naon? Cenanya nanyakeun naon kitu Bu? Wah, seueur pisan. Hideuk misalna rek naroskeun nami. Narosna saha? Saha nami teh? Dah saperos kitu. Naroskeun harga sabaraha jeung sajabana. Terus kalimah pananya teh barudak tong hilap ngagunakeun kecap pananya anu tadi tos disebatkeun ku Bu Nenden. Contona saha, iraha, di mana, sabaraha, kunaon. Di slide anu saatos ieu bakal dijelaskeun rupa-rupa kecap pananya. Anu katiruna kalimah pananya teh umumna miharep jawaban. Janten hidep lamun nanya ka batur nya boh kasaluhureun, boh ka rerencangan, pasti hidup teh lamun nanya teh naros teh ngarepkeun jawaban. Tah eta anu kaopat dina wangun tinulis kalimah pananya teh ditungtungan ku tanda tanya. Lamun hidup nyeratkeun kalimah pananya bade dina bahasa Indonesia, boh dina bahasa Sunda pasti ditungtungan ku tanda tanya. Anu terakhir
Lamun ngucapkeun kalimah pananya teh miboga ciri lentong anu beda jeung lentong kalimah wawaran. Jadi lamun hidup naros nya nanya make kalimah pananya teh beda jeung hidup lamun nyebutkeun kalimah wawaran atau kalimah berita. Contoh hidup ek naroskeun ka Bu Nenden, Bu apunten dupi tugas teh dikempelkeunana iraha nya sapertos kitu lentongna sanes kieu. Bu punten dupi tugas teh dikempelkeunna iraha tah sanes sapertos kitu. Tapi ngucapkeun kalimah pananya mah lentongna beda naik ditungtungna. Eta kalimah pananya jeung ciri-ciri. Nah, anu salajengna rupa-rupa kalimah kecap pananya. Anu kahiji naon? Nah, ieu paling sering ya. Naon teh biasana kecap pananya nu dipake dina kalimah pananya keur nanyakeun barang atawa pagawean. Eta naon? Anu kadua saha? Saha teh mangrupa kecap pananya nu engkena dipake pikeun nanyakeun jalma pake saha. Kade amun jelema nanyakeun jalma saha, amun nanyakeun sasatoan entong saha nya tapi naon. Terus anu katilu keur naon. Keur naon teh kalimah kecap pananya nu dipake pikeun nanyakeun pagawean. Eta keur naon. Nu saterusna kumaha. Kumaha teh nah nyaeta kecap pananya nu dipakena keur nanyakeun sifat atawa kaayaan. Bisa oge keur nanyakeun cara ngalakukeun pagawean. Make kecap pananya kumaha. Anu salajengna sakumaha atawa sabaraha. Sakumaha atawa sabaraha teh kecap pananya nu dipake pikeun nanyakeun ukuran atawa harga. Terus nu saterusna di dieu aya kecap pananya nu dipake pikeun nanyakeun waktu lumangsungna hiji kajadian. Bisa nya bisa make kecap punten di dieu kecap pananya ieu dipake keur nanyakeun tempat. Bisa mana, nu mana, di mana, ka mana, sareng ti mana. Tah ieu mah nanyakeun tempat. Nu salajengna tah ieu iraha dipake keur nanyakeun waktu lumangsungna hiji kajadian. Nu terakhir naha atawa kunaon dipake pikeun nanyakeun sabab lumangsungna hiji kajadian atawa kaayaan. Tah Bu Nenden di dieu kahidep kantos nya waktos minggon sateu acana nugaskeun hidep ngajawab pananya tina carpon jangjang heulang. Tah di dieu ku Bu Nenden dipasihan contoh anu kahiji naon. Tina kecap pananya naon bisa jadi kalimah pananya naon anu dikukut ku Yadi di imahna. Jawabanna heulang. Anu kadua saha wae palaku dina eta carpon teh. Jawabanna aya tiluan nyaeta Yadi, Dadi jeung bapana Yadi. Anu katilu kumaha kaayaan heulang waktu kapanggih ku Yadi teh. Jawabanna jangjang heulang waktu kapanggih ku Yadi teh sabeulahna ngaplek getih ngucur tina lebah tulangna nu potong. Kaopat iraha Yadi manggihan eta heulang teh. Jawabanna waktu nganjang kabarayana nu lemburna di suku gunung. Anu salajengna di mana Yadi manggihan eta heulang. Yadi manggihan eta heulang teh di leuweung. Terakhir naha heulang anu dikukut ku Yadi teh teu bisa kabur lantaran jawabanana heulang anu dikukut ku Yadi teu bisa kabur lantaran
jangjangna potong teu bisa hiber. Tah. Jadi barudak eta contoh tina kalimah pananya tina carpon jangjang heulang anu dipayun di jantenkeun latihan ku Bu Nenden. Ayeuna kanggo dinten ayeuna mangga kerjakeun latihan hiji ngeunaan rarangkeun tengah ar di kaca 10 dugi ka 11 anu soalna ti A arindit dugi ka J karuat nu eta. Teras anu kaduana kerjakeun latihan nomor 2 ya. Jadi jieun kalimah pananya tina carpon kuku hileud bulu dina kaca 13. Tah anu tengetan contona dina baris kahiji. Sapertos kitu. Hatur nuhun kanggo perhatosanana. Mudah-mudahan naon anu didugikeun ku Bu Nenden tiasa ku hidep dipahami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.